Alhamdulillah geuning heueuh. Aleuy ceureug nu garawe teh. Cabena alus ieu geuninganan regreg ari kieu mah euy. Loba ieuna ieu palawijana. Teu sia-sia atuh miara nu guna teh lah ai kieu mah. Kudu rada niis-niiskeun heula hulu disaung sugan ieu. Alah. Kenah tiis ceulih herang panon Gusti di kebon. Pelakan tuh Mana? oba kayak orang elik lah jelema nu si aya kana di saung heula aya cokorna tuh ning Itu tuh cok orang jahilan heuh malaikat hah panggil yuk panggil orang jahilan nya ini Jatah naon cenah. Emang nadi sok rada keueung aing di dieu teh. Aing kudu balik kitu. Teh heula aing rada sieun ya. geus balik eta mah nya aju ayo teh lah yuk geus balik teh boga nah tempo nya ucai pan mahal cabe cabe keur mah balimbing teh mah tomat tuh nya tomat oh ieu nya terus buah anggur ya mana iya heralan atuh itu ukur ke beladi keur ieu kan orang beladinya ya nya itu kena ieu nu halus ya mah lain urang maksudna are kacai heula heuh yang ki heula kedeung aduh paribasa cenah wayahna we nya wah daripada ada bagi dua ku aing dicebak si abo ya tuh manting ning ala kesorangan buh-buguh kenaon teh lain orang datang ka deta nu kuring nyolong cengek tuh cabe Di mana di itu teh? kebon Di kebun urang lain. heeh buru bisa biak manten Awanianan mah sateh ayo coba. ayo si goblok gila gitu penoba itu yang cabe teh kalaan kakak eueuh sia teh mah ih lumayan itu duit nih ya tuh meudeuna yang beli peuyeum heuh angan ieu mah yeuh iya jelema mana ieu keur nyolong cengek teh ieu Astagfirullahaladzim. goblok Sia lain jeung dewek bi teh Aingan laleungit. Jujuran jelema kitu mah. Sio. Yakin